Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Sasakala Aki Ruminta. Ayeuna kantun bagian anu ka 8 atau 7 lah. Hilap deui memang nanya. Ieu dongeng Sasakala Aki Ruminta mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Saenggeus sababaraha kali nyobaan tetela Larasati teu mampu mulihkeun kayaan Ambu Ruminta. Anu panona memang ngadadak teu bisa nempo. Ngadon nyongkab panas hawana parat kana jero awak. Bantrok jeung hawa murni anu keur disalurkeun kana badana Ambu Ruminta. Berbei getih seger kaluar tina sela-sela juru biwir Ambu Ruminta. Larasati oge akur ngaluarkeun getih pada muringis nahan kanyeri. Sak cungkel. Larasati bener-bener geus teu kuateun harita teh. Mun seug kudu maksakeun kana pamaksudanana pikeun mulihkeun kayaan Ambu Ruminta. Malah bakal cilaaka. Harita awakna nepi ka ngajungkal ka tukang ngalesotkeun cekelan leungeunna tina puhut celina Ambu Ruminta anu mehwe ngagolepak kapiuhan. Korejat. Larasati gancang ngorejat bari nyangkeh Ambu Ruminta dibawa indit ninggalkeun eta patempatan. Leuwih hade leumpang maksakeun tibatan kudu terus ngarasakeun tatu bari cicing di sarangna musuh. Pibahayaeun kitu pamikirna Larasati. Aduh. Dada nyeri jeung panas nyai. Panon peuri hese beuntak deui nyai. Sajajalan Ambu Ruminta humaragung teu daek jempe. Sabar Ambu, singkiat. Ayeuna urang ngajugjug ka tempat tumuk matuna Mak Emi. Larasati teu bosen-bosen ngabeberah ka Ambu Ruminta. Sangkan sabar narima kanyataan tina tatu anu keur karandapan. Sanajan deurina oge sarua ripuhna ngan teu kedal. Gancangna carita jauh teu burung cunduk, anggang teu burung datang. Larasati jeung Ambu Ruminta nepi ka hiji pakarangan imah panggung leutik anu dijieuna tina bilik. Sarta barang tepi panto imah anu memang eueuh golorogan teh hampir rata jeung taneuh. Harita setengah didobrak asup ka jero. Galieung, gebruk. Larasati jeung Ambu Ruminta terus pating galabruk kapiuhan deukeuteun lawang panto. Mak Emi norojol ti kamar khususna. Make kabaya koneng kekembangan. Kahandapna make samping kebat. Buk bodas digelung jucung, leumpang muruk kalawang panto, sabab beruas ngadenge sora anu ngaguprak. Laras, Mak Emi kaget. Acek deui, nakunaon cenah ieu teh? Mak Emi leuwih kageteun deui nalika sidik aya Ambu Ruminta sarua keur kapiuhan. Gancangna carita, Larasati jeung Ambu Ruminta terus dipindahkeun ka tengah imah. Digolerkeun dina amparan samak, laju dipariksa kayaan tatuna masing-masing. Mak Emi tembong ngaweuleng. Larasati jeung Ambu Ruminta teh kabeunangan ku ajian semu gunting. Katut ilmu panglumpuh paninggal. Geus pasti ieu mangrupakeun kalakuan si cadar beureum. Muridna si Nini Jalumpit. Jeung murid aing jeung kapilancek aing bisa patalak jeung eta mangkluk.
Papanggihna di mana? Maemi bisa nebak Larasati jeung Amburuminta tatuna alatan kakeunaan ku ilmu semu gunting jeung ku ilmu panglumpuh paninggal. Luyu jeung kamampuhanana Maemi gancang nyieun ramuan obat khusus pikeun ngubaran anu tatu di jero. Mimiti dadana Larasati heula ditatelan ku ramuan dang daunan menang nutu. Laju ramuan inumeunana diinumkeun. Sanggeus kitu Amburuminta oge sarua ditatelan dadana jeung diinuman ramuan. Sarta dadana Larasati jeung Amburuminta atra tutung semu geuneut tanda anu karacunan. Malah lilana ngubaran mah nalika bari ngagunakeun tanaga lapisan Maemi nepi ka ngesang. Jeung lila kitu nate ngusir pangaruh racun dina badan Larasati jeung Amburuminta anu geus nyaliara jeung nerkab ka mana-mana. Geseh waktu anu teu lila Larasati jeung Amburuminta lalilir tina kapiyuhanana. Sarta sanggeus kumpul pangacianana kakarak harita Larasati anu pangheulana ditanya. Sabab Amburuminta mah masih can kuat dina loba cumarita maklum geus kolot. Ieu teh kumaha mimitina Larasati? Geuning hidap katut si Ambu kabeunangan ku ajian semu gunting jeung ilmu panglumpuh paninggal. Geus pasti eta teh alatan patelak jeung si cadar beureum atawa guruna Nini Jalumpit. Tapi mun seug Nini Jalumpit anu jadi lawana aranjeun duaan geus moal aya ampun pikeun bisa salamet tina pati. Kumaha ieu teh Larasati? Larasati gancang ngajawab bari ungeun. Laras pisan emak, abdi patelak sareng si cadar beureum. Pangna abdi janten kieu teh malah Amburuminta oge sami alatan patelak jeung eta jalmi. Mung henteu ari sareng guru nama mah. Terus di mana eta teh patelak nanyai? Naon sababna? Nepi ka papanggih jeung eta mangkluk. Di mana bisa patepung jeung si Ambu katut eta mangkluk teh nyai? Kieu mah jujutan anu salaras nama. Geus kitu mah derak-derak wae Larasati nyaritakeun anu sabenerna. Pangna bisa patelak jeung si cadar beureum. Panggihna jeung Amburuminta teh sabab aya laratanana ti heula. Ti mimiti tug nepi ka akhir dicaritakeun taya nu kaliwat ku Larasati. Sanggeus ngarasa cukup mere kateranganana teu lila Larasati kadenge mungkas guaran caritanana. Tah janten kitu pisan jujutanana teh mah. Kawit nama abdi ngingintil ti katabihan. Nalika katinggal si cadar beureum mamanggul hiji jalmi ka padumukanana. Anu tetela geuning Amburuminta. Anu nuju dipanggul ku si cadar beureum teh mah. Ceuk Larasati bari nyelang ngareret ka Amburuminta. Anu tetela tuluy sare manitibra dina amparan sama. Maemi tembong narik napas jero. Ngarti ayeuna mah. Horeng pihakna Nini Jalumpit mika hayang mustika Malakasari anu ayeuna aya di dirina. Nganaha si cadar beureum bet nyangka eta mustika teh aya di Amburuminta. Na ceuk saha jeung meunang bejati saha. Sajongjonan mah Maemi ngahulang mantengkeun implenganana nembus ka alam anu jauh ku panon batin. Hayang leuwih eces meureunan naon sababna eta kajadian bet bisa lumangsung. Larasati teu wanian deui ngomong sabab bisi ngaganggu. Bray. Ku panon batina Maemi langsung katingali. Atra tur pertela taya anu ruam. Panon lahir mah nya beureum, tapi panon batin harita museur, ngurilingan meh sabudeureun alam.
Sacara teu langsung lembutanana Maemi nyorang impian panarawangan batin dina lengkah suku anu pasti. Bre katempo ku Maemi hareupeunana aya hiji sinar warna bodas ngalayang mawa lengkah sukuna ka hiji tempat. Eta sinar ngagebur hurung nyaangan jajalaneun. Teu lila reg lelembutan Maemi eureun pas di hareupeun aya dua jalma anu keur siduru hareupeun senedurukan. Bari muka timbal katut lauk paukna bekal di jalan. Recak-recak beak. Laju eta dua jalma teh kadenge ngalobrol satu tas rengse daharna. Isukan mah urang ka imana si IBM we nya jalu. Tong tulus ka kulon leumpang teh. Mending kaki dulu engke manya jalu. Cek jalma anu saurangna nyarita ka hiji jajaka. Horeng eta aki-aki teh Aki Ruminta jeung Julpikar anu jadi anakna keur ngalobrol duaan. Tuhnya nah hari abah teu puguh pamadegan geuning bah. Kamari bade kalembur saga. Ayeuna bet lain deui bah. Lieur ka Julpikarna oge upami kitu carana mah bah. Julpikar ada murukus unu ingat kanu jadi indung sabab salempang. Ari Aki Ruminta ngadeun tenang-tenang we taya riuk-riuk salempang ku kayaan pamajikanana. Di luar dugaan jeleng Julpikar loncat ngajauhan bari ngomong di barung jeung ambak. Abah mah geuning kitu emutan teh teu puguh pamadegan bah. Taya riuk-riuk salempang ku kayaan ambu. Abdi miang ti payun abah bari kalembur saga ambu kedah enggal dibebaskeun bah. Mending cuang kalembur aur pugur. Sabab mun urang kudu nuluykeun lampa kalembur saga moal aya hasilna jalu. Si ambu geus eueuh di eta tempat aya nu mawah. Tapi nya anjung we ari hidup tetep panasaran mah jung indit abah mah arek saretu nu Julpikar kakerot huntuna tapi teu ngomong deui. Curelat jeleng jerimna luncat ninggalkeun eta tempat. Teu ngareret deui ka Aki Ruminta anu dianggapna bapak kurang tanggung jawab. Aki Ruminta teu ieu ngahalangan ka anakna nu indit dirina ukur ngagerentes bari mesem. Abong budak ngorah. Jung we ketang indit ari ludeung mah. Jeung teu percaya mah ka abah jung indit jalu. Ceuk gerentesna Aki Ruminta. Geus kitu mah goher we. Aki Ruminta sare ngagebra-tibra. Ayeuna caturkeun Julpikar. Harita teh jirimna tuluy jujurelatan nyorang jalan anu di lingkung ku tatangkalan. Dahan-dahana galede turang kadak. Anu jelas manehna jeung Aki Ruminta teh keur aya di hiji pileuweungan tadi teh. Ngan sanggeus ngurilingan tempat rada jauh, Julpikar ngaranjuk kaget. Sabab manehna bet balik deui ka tempat anu tadi manehna jeung Aki Ruminta siduru. Sedengkeun Aki Ruminta kadenge hari teh geus kerek nyegreh. Abah, kunaon ari abah ngareun ngaheurikeun ka abdi? Abah mentangkeun ilmu puter giling. Sakan abdi teu bisa lunta jauh ninggalkeun ieu tempat bah. Kunaon bah? Julpikar gogondeg ongkoh jengkel lantaran bapana tetela geus mager sabudeun eta tempat ku ajian puter giling. Ngajadikeun Julpikar teu bisa jauh lunta ninggalkeun eta patempatan. Kajurung kurasa kapanasaranan, Julpikar terus loncat deui, laju leumpang satengah lumpat. Nyorang jalan anu tadi, kadang robah mengkol ka belah kidul, ka kulon, kadang ka kaler. Kituna teh geus ampir 4 kali Julpikar nyobaan hayang leupas kaluar ti eta tempat. Tapi angger ngadon balik deui ka tempat urut manehna istirahat jeung Ki Ruminta. Tungtung nama brak Julpikar diuk nangkep tuur
dibarung ku parasaan jengkel. Jeung dina kayan kitu teh cakakak aya sora lalaki anu seuri sorana tarik ngandung aweuhan. Cek eta sora anu tetela sorana Mbah Santa. Hei budak beunceuk, melong gerak ka dieu sarta hudangkeun gancang eta bapa silaing. Ieu dewek jeung batur dewek datang geura bagiakeun gitu, lain ngadon kerek hudangkeun. Cek Mbah Santa nita ngahudangkeun aki ruminta anu karek sare. Anjeun geuningan Mbah Santa can kapok karena kejadian ti heula rubuh jajaten ku Bapak Kuring. Julpikar ngadon malik tumanya sarta nangtung bari neuteup seukeut ka Mbah Santa. Jeung ka saurang deui tangtungan awewe ngorah ngan kulitna sisitan jiga sisit orai. Panona bodas sabeula. Pah! Setan alas. Ditanya ngadon malik nanya. Sia nanya kaing dengekeun ku si laing budak beunceuk. Bapa ilaing hudangkeun ku si laing gancang goblok. Sang hareupan deui dewek jeung batur dewek anu katelana Dewi Sancaka. Sok buru geura hudangkeun. Montong loba tatanya budak beunceuk mah deuleu hudangkeun. Kuring boga ngaran. Sebut bae ngaran kuring Julpikar. Lain budak beunceuk. Sarta kuring teu sudi dititah ku anjeun Mbah. Sabalikna kuring anu nitah ka Andika geura tinggalkeun ieu patempatan mun teu hayang cilaka Bah. Eta beunceuk wanian kitu ngomong hareupeun dewek. Tak hayang ngaluhuran hulu. Tuh bapa sia oge teu udang-udang molor we mending nyegrek. Hudangkeun sia teh goblok hudangkeun. Rek naon nita ngahudangkeun Bapak Kuring. Lain di dinya teh geus kapok eleh jajaten ku Bapak Kuring. Buru ka ditu geura nyingkah. Tinggalkeun ieu patempatan sacan kuring nyieun tindakan kasar ka Andika Mbah. Da bisa naon si laing. Pangna kumaha wani nyarita kitu ka dewek ha. Bosen hirup sia teh beunceuk. Setan alas. Aki-aki nurus tunjung sia. Samemeh Bapak Kuring anu nyang hareupan Andika sang hareupan heula ieu anakna bangsat. Srog. Julpikar ngawangun pasangan tatan-tatan pikeun tarung. Tuh tempokeun Dewi Sancaka. Eta beunceuk nangtang ijen ka dewek euy. Mbah Santa ngalenggak deui seuri bari ngarer ka Dewi Sancaka. Anu harita karek ngomong. Mbah Santa estuning teu mandang ku sabelah mata ka Julpikar teh. Jajauhaneun ka sarua ngawangun pasangan mah ngadon nyeungseurikeun nempo ku jurupanan. Pasrahkeun ka kuring anu kieu mah Mbah. Jajaka kasep rek diseuseup getihna ku kuring Mbah. Oh, mangga Dewi, mangga. Kumaha dina we? Sok tah. Julpikar sing hareupan Dewi Sancaka. Dewek ayeuna rek ngahudangkeun heula bapa ilaing deuleu. Loba bacot. Tada ieu panerjang dewek. Aki-aki nurus tunjung. Hiat. Julpikar geus teu bisa deui nahan amarahna. Terus luncat narajang ka Mbah Santa. Tapi samemeh panarajangna nepi kana sasaran, ku Dewi Sancaka kaburu ditaakis jeung dibendung ku sapasang leungeunna. Sarta gedoran pereup katuhuna ngahantem kana dadana, ngajadikeun Julpikar ngagerok kaget jeung nyeri. Awakna ngabangkieun ka tukang, tina bibirna ngabulaeh getih seger keneh. Iyak samuk jeleng duak des jebrot des. Bangkieun dari deug. Dina waktu anu sarua Mbah Santa geus nyampak nangtung hareupeun aki ruminta anu keur ngagoler ngajeplek kerek. Awakna angger teu usik teu malik. Gerendeng
Mbah Santa tuluy ngagerendeng ngomong sorangan. Bari netep beungeutna Ki Ruminta anu pinuh ku rasa kaceuceuk. Aya dina oge. Ilaing kayan masih keur molor, mani tibra kerek nyegreng. Ayeuna beuheung ilaing arek disabet ku dewek di Ruminta. Cek Mbah Santa bari serebet. Mesat bedogna anu ngakurilang. Laju eta bedog teh dicekel perahna ku dua leungeun sarta bedogna diangkat ka luhur lalaunan. Seseukeutna lempeng luhureun beuheungna Ki Ruminta pisan. Mbah Santa ngerasa yakin kusakali nyabetkeun bedogna oge kana beuheungna Ki Ruminta tangtu bakal ngagelenceng sapat. Modar sia Ruminta. Moal aya saingan deui pikeun dewek ayeuna mah deuleu. Mur sia mur situ cukup umur sia nganukur sakitu deuleu. Hup, hiat! Cik Mbah Santa bari hiuk. Bedogna diayunkeun ka handak sarta nyabat beuheungna Ki Ruminta sapisan. Gelenceng. Sirah Ki Ruminta ngagelenceng ngaguletuk kagigir bari mandi getih. Modar sia Ruminta modar. Sugema ka dewekna oge deuleu. Mbah Santa bangun yakin pisan Ki Ruminta memang geus ajal uluna ngagulutuk sapat. Julpikar anu keur tarung ngalawanan Dewi Sancaka nempo eta kayaan kaget oge ngan aneh teu katara sedih malah sebrut deui ngalakukeun panarajang ka Dewi Sancaka dina ilmu karang nunggal anu kacangking ku dirina sapinuhna. Sajleung kilek sebuk jeleng plos sebuk plos. Julpikar ngarangseg ku panarajangna. Tapi Dewi Sancaka ngan ukur gulak-gilek awakna kakenca jeung kakatuhu mangsa nyingkahan panarajang lawan. Satkeum pigelangan leungeun Julpikar anu katuhu ditewak ku Dewi Sancaka ku leungeun katuhuna. Laju nan dibedol semu dipurilitkeun. Aduh, nyeri aduh. Julpikar nepi ka nyengir waktu dibedol teh leungeunna ku Dewi Sancaka. Jeung acan oge leungit tina rasa kanyerina dada Julpikar geus digedor manten ku peureupna Dewi Sancaka ngajadikeun Julpikar ngagero leuwih tarik batan tadi sarta awakna ngajengkang ka tukang terus rubuh ngagedebut maring lemah dina sungutna ngabulaeh getih seger sebuk jebrot jelebet duak deus jengkang koleang gedebut nempo lawana geus dina kayan rubuh. Dewi Sancaka terus lempang nyamperkeun. Buk Julpikar dijenggut sarta sirahna didangakeun ka tukang. Tembong Dewi Sancaka ngelelkeun letana anu tetela cagak dua. Puntuna bijil bari sihungan. Siap pikeun ngegel beuheungna Julpikar. Tapi samemeh sungutna antal kana beuheungna Julpikar. Ngadadak aya nu ngahiliwir angin leutik nyusup kana awakna Julpikar. Dadak sakala Julpikar jadi buringas. Leungeun katuhuna meta ngahantem dadana Dewi Sancaka anu rek ngegel kana beuheungna. Hiuk dua des jebrot jelebet dua des alah jengkang cungkel cuali-cuali celek. Dewi Sancaka ngagero kaget jeung nyeri awakna ngajengkang ka tukang tapi gancang ngajuralitkeun badana ngajaga kasaimbangan badana terus pancuh dina tangtunganana. Kaget manehna kaget luar biasa sabab Julpikar jadi ngadadak buringas sarta mampu ngasupkeun teugelan kana dadana. Tapi tina kayan keur kitu heuleum waktosna kabujeng seep keun atunya
Ieu dongeng teh urang cakapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.